Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Mangga urang sami-sami ngadepkeun diri sareng memuji ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mapari nikmat iman sareng Islam ka urang sadaya. Shalawat sinareng salam muga-muga salamina ku Gusti Allah dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawarga, sahabat, sareng sadaya umat anjeunna. Pidawuh Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surah Hud ayat 123. Sakumaha anu nembe diaoskeun hartosna jeung nya kagungan Allah sanes kara anu gaib di langit katut di bumi jeung nya ka anjeunna dipulangkeunana sagala perkara. Kukituna geura ibadah ka anjeunna jeung sing tawakal ka anjeunna jeung ari pangeran anjeun moal mapohokeun kana sanes kara anu kumaraneh diamalkeun. Kaum muslimin rahimakumullah, tawakal teh sikap sareng tingkah laku manusia anu salawasna pasrah turus sumerah ka Gusti Allah anu timbul tina lantaran iman. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surah Quran surah At-Taghabun ayat 13. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah teu aya deui pangeran anging anjeunna jeung nya ka Allah hungkul kuduna jalma-jalma nu iman tarawakal. Tawakal salawasna kedah disarengan ku ikhtiar sareng kasab atawa usaha. Tawakal anu sakadar pasrah sumerah bari henteu disarengan ku ikhtiar sareng kasab sulaya tina harti tawakal anu sabenerna. Katampi ti sahabat Umar radhiyallahu anhu anjeunna nyaurkeun kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra tagdu khimason wa taruhu bitanan. Lamun mah aranjeun tawakal ka Allah kalawan sabenar-benarna tawakal pasti Allah bakal ngarizkian aranjeun saperti Allah ngarizkian manuk. Eta manuk kaluar isuk-isuk dina kaayaan lapar kosong beuteung jeung balik sore-sore dina kaayaan beuteung wareg. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ieu ngandung pituduh yen tawakal teh kedah dibarengan jeung ikhtiar kasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat maparin contoh saruhud nyar kipayah dina sagala widang usaha disarengan ngadua sangkan disinglar tina sifat-sifat lemah sareng mumusuhan. Sanaos manusia diwajibkeun ikhtiar kasab bari tawakal namun henteu munasabah lamun manusia gumantung kana ikhtiar sareng kasabna wungkul. Upami manusia gumantung wungkul kana ikhtiar sareng kasab mungguh Allah kalebet ujub takabur. Sakumaha anu kaalaman ku kaum muslimin nalika eleh dina perang Hunain ngalawan kaum kafir. Eleh lantaran kaum muslimin ujub ngerasa unggul loba balad
mungguh Allah lobana balad teu aya paedahna saeutik oge lamun dibarengan ku ujub takabur. Dawuh anu maha suci, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'aw wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sanyana Allah mindang pisan nulungan aranjeun mukmin di medan-medan peperangan, tapi di medan perang Hunain nalika aranjeun ujub alatan lobana balad aranjeun nyata ya paedahna pikeun aranjeun saeutik oge. Jeung bumi anu jembar oge ku aranjeun karasa heureun. Tuluy aranjeun kabur paburisat cicir ngalacir. Tetela tawakal mah ka Allah wungkul. Ikhtiar sareng kasab jadi kewajiban manusia. Tawakal ka Allah ngandung pirang-pirang hikmah. Manusia anu tawakal nalika kena ku musibah katugenah sareng kasusah jiwana bakal tetep tentrem. Sabar saya sangki ka Allah bari tepegat harapan ikhtiar sareng kasabna. Ponnya kitu deui nalika diuwuh ku kabungah jembar rezekina lancar usaha kasabna sehat jasmani rohanina naik pangkatna tenekanan cita-citana tematak jadi adigung adiguna, tapi dijalani ku pinuh rasa syukur. Segala kanikmatan dimanfaatkeun kanggo kamaslahatan jeung kamangfaatan dirina, kulawarga, masyarakat sareng agamana. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala sehingga dipaparin kemampuan kanggo mayunan segala urusan kahirupan pribadi, kahirupan keluarga, bermasyarakat, bangsa, sareng urusan anu aya patalina sareng agama. Oge mudah-mudahan dipaparin katawakalan, ditebihkeun tina sifat ujub sehingga kalawan taufik hidayah sareng inayah Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawujudkeun masyarakat anu tentrem tur sejahtera lahir sareng batin. Tari kenging panangtayungan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Mugi aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kasadaya kaum muslimin anu ngadangukeun channel Bewara PAI. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.